pan supaya baheula lagi aya channel-channel terkenal pigadis anu gagangna teh Pak Isro nepi ka terkenal Cendol Isro itu ka dieu aya orang kampung datang yang terang harusnya di channel Isro teh paling mana oh itu udah terang cing punten bulan besar segelas mah bat meunah pisan bakat kuna segelas deui asing rada seueur Isrona atuh ngamuk Pak Isrona mau naon sia teh kejeng seueur Isrona segelas deui asing rada seueur Isrona ka mana wae mun mah eta malah pagedang tidak to the point tah kitu nya tah kitu sapertos aya nu kieu malah pagedang teh kok dina karta api keur anu gigi digireun teh pan pasodok-sodok pisan ieu na kursi diuk mana nanyakeun anu gigireun teh anu gigireun ka lalaki nu gigireun bapak dupi bapak keamanan asanes di damel di hansip henteu bapak sok bakal pungkur olahragana pangintennya pencat anu judo henteu kana naon bapak di damel aduh mah dagang tahu biasa itu tuh aya naon suku aing katincak teh eta malah pagedang api kalabili anas kayak gitu dar teh tukang bela diri pan cilaka gitu mah olahraga bapak sok kana bela diri henteu silat henteu kana tuh dagang we kitu aya naon ieu suku aing katincak sia karak ya nu eta mah eta urang mah sok inget mah lain kurang naon naon ayarana geulis boga bujang tilu lalaki kemar beungeutna sarua jeung penek di kabeh duh penek anu di sarua kabeh eta sirana teh cenah diudag-udag we ku palbe ya bimung teh keukeun we teh ngalamar buku bimung hiji mah sama salah sahi bujangna nu penek teh nu kemar nu surupa pae teu nu mayit tiluanna pae bareng tentunya mayat kan menjadi tepas, menjadi tengah imah, menjadi dapur. Dan sama Jawa Tengah kumaha itu jadi mau ada lagi. Ayam nikah teh nyapa bae geus jodohna mah mangawaya atuh abi nyukeun turun naon. Ieu cenah bujang abi tuh si penek maot tah ditepas ka mayitna. Kan geus nguburkeun mah daek nya kawin bapaknya teh. Atuh. Kalau penek teh begitu geus beres nyambut. Guys, keluarga ayo enak urang nikah. Hampir nikah lagi atuh ngobrol di tengah bumi. Orang sup atau nikmat kata muda yang balik penek goblok balik deui ya jadi bejar kemar balik dikuburkeun deui sia wae cicing tenang ciwi kuburkeun geus beres kuburkeun geus atas apa we atas sok atuh tuangan ka dapur orang sup gebeg teh balik deui sia goblok ari dikubur ku aing dikira aing cenah mangantep wah ayeuna mah ku aing dipanggul sia dipalikeun akhirnya balik na kumaha bawa ke walungan cuk koloyong dituturkeun leumpang ti si walungan yang neul aing balik na ayo sia ngangklung mah dituturkeun ti sisi paloba aya leuwih aya urokan sewot teh ka bawah ajar leuwih balik ge sia cuk turug lompat ka girangkeun di girangan keur musuh penek deui eta mah langsung disambeurkeun tong pura-pura musuh ayo kubur naon isuk dempana cek kebeunang isuk naon kemana sia geus maot ayo kubur disere ka papukut gelut di malu da kubur penek eta mah teu nyaho asli keur musuh penek tiga rupa papukut kan tu jalan rusuk jeung teu apoy jeung teu beunang jeung diseret kudu dikubur aya tilu kali sia teh balik deui jadi saburkeun tinggal lo bari ciki geus deui ditoet ya coba geus mau geus kuburan ayo apa pingus tek di luar jalan rusuk jeung teu beunangan apa aya kieu kakang ibing oke aya aki-aki di dunia di Amerika mun teu salah anu panjang umur ditanya ku wartawan rasiah panjang umur. Iya rame ya. Yang pertama aki-aki yang pertama ditanya apa kiat Anda sampai panjang umur. Dia ngomong saya mah tara pernah mabok, teu loba pikiran, sering olahraga,
Ecing loba amal. Disiplin nanya. Loba mere duit ke umum segala gitu. Berapa usia? 122. Terus aki-aki kedua sama. Cuman ada satu, saya lebih senang kesenian dan pikiran saya bebas. Benar, saya juga sama, tidak pernah minum, tidak pernah ini. Ya, alasan 115. Terus nu katilu, wah, abdi mah teu puguh. Kumaha kana minum? Ngapoe, mabok mah. Barang tuang diatur, boro-boro samanggihna we. Dupi ka kesenian, wah wadukan kesenian. Walah terima aneh, dupi iswa 32. Dia mulai panjang umur. Budak orang rokok. 32 menit penjajah umur 120 tahun. Barang ditanya 32 menit. Wah, mana mas benalin kolot panjang umur. Budak orang rusak, yang meringsak. Aduh, Rokok. juga nih 130 Lain 32. Mode anu ieu. Mode anu swing. Ya. Anu swing gitu. Teu sadar mana teh swing. Ya. Na tamu gitu. Pernah nyebut punten. Ya, nah. Tunggu diri na swing jadi puntau. Iji mah sama. Iji mah sama ditutup jadi puntep. no ngapur aku. Nu ngirung na mobil duaan. Ya. Nu ngirung na angkot. Ya. Aya nu ngirung hiji deui teh kitu make loji gini. Jawa Terekel nu ngirung hiji deui. Teu make loji eta mah. Nanyakeun jam sabaraha. Rumi ieu jam sabaraha mah. Aya rek nemalan meureun si pajarkeun ngalelewe. Mak, rumi ieu jam sabaraha? Bari nyiku. Ari mah mak. Rumi ieu jam sabaraha? Teu nemalan wae. Kukulutus anu ngirung hiji teh. Goblok nih, sanjana jelema nyaman ayeuna. Kakarek bunga loji geus meunang ditanya si anjing teh. Urang amak nu ngiru teh. Jam 3 anjing, jam 3. Terus jadi gelut tina angkot. Oh, tuh kasih garungan. Aduh, tuh kasih kadek nah angkot.